geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara ayah segala ayah nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daek nah kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina Haya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern berkarir penuh obsesi segala hayang segala laki cenah emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon duka teh teuing salaki na diimah na jaga tulang pantau anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae mas berlian renceu ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah ti rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tapi sapi daging
benci tentukan jagal, nganut emansipasi, keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat, bisi ngadon jadi bejat. Cenah emansipasi bari utek na tengarti, bisnis perang penting, bisnis naon juga teh teuing, selagi na diimah ngajaga tulang panto, anak diasuh cukup khusus terjeng babo, hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah, ngarepkeun disalaki cenah mah teu cukup wae. Mas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis, padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern, tak bisa daging, benci tentukan jagal, nganut emansipasi, keluar dina aturan, montong ngelawan kodrat, bisi ngadon jadi bejat. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina, beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal, hirup mahal mawat mahal mata aral. Ya kudu dikumaha deui, jual teu sabar we jeung tawakal, da geus kieu jamanna. Urang parekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu teh. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan zamana boga anak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu loh. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal balintesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, ranci
cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Tanggung jawab urang lamun nitenan jamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan wae senang Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, rancitakeun kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung, 14 silih mulut jaang bulan narawangan. Budak santri di buruan ulin pinuh kabacaan, sempal guyon gogonjagan narembang silih tembalan. Tembang asih keimanan, tembang judul keislaman, rumpaka keakhiratan, wirahma kasalamatan. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung, muka jalan ngemprai hurung, ngarah lengkah teu bingung. Di pasantren Cipasung nakelek Gunung Galunggung, nimba ilmu anu luhung, ngarah jaga tegaduhung. Di pasantren Cipasung nakelek